Bismillahirrahmanirrahim. Pasun ari eta pasal saji wal iktisalatu ari pirang-pirang adus al masnunatu anu disunahkeun eta sab'ata asyara ayat 17 naunana guslan adusna guslul jumat tegasna kahiji adus jumat li hadiriha pikeun hadirna jumat wa waktu sareng ari waktuna guslul jumat eta minal fajri sodik ti mimiti fajar sodik wa guslul idaini sareng adus id dua al fitri tegasna idul fitri wal adha sareng idul adha wa daqulu sareng asup naon waktu hajal gusli waktuna ieu adus binis lain kalawan pertengahan peting wal istisqa sareng adus istisqa wal istisqa sareng adus istisqa ayatola besuk ya tegasna nyupri hujan minallahi taala ti Gusti Allah taala wal khusufi sareng adus khusuf lil qamari pikeun bulan wal khusufi sareng adus khusuf lil syamsi pikeun matahari wal guslu sareng adus min ajali guslil maiti ti ara min ajli guslil maiti tina ara adusan mait musliman eta musliman muslim kana kabuktian au mayit au kafiron atawa kafir wa gusul kafir sareng adus kafir idza asama bila mana Islam ieu kafir illam ya junub lamun henteu junub ieu kafir fi kufrina kufurna kafir au lam tahid atawa henteu head sal kafiratu kafir awewe wa illa sareng lamun henteu lam tahid wajib mangka wajib non al guslu adus badal islamin dina sabada islamna itu kafir fil asyina qaul anu leuwih soe wakila sareng diucapkeun naon yaskutu lapad yaskutu gugur guslu badal Islam idza sama bila mana Islam itu kafir wal majnunu sareng adus jalma anu edan wal majnuni sareng adusna jalma anu edan wal mugma ale sareng adusna mugma jalma anu sakalor idza apa bila mana cager ieu majnun sareng mugma ale walam yataqaqqa bari henteu nyata min humatina itu majnun sareng mugma ale naon ingzalun kaluar cai mani fa in taqaqqa maka lamun nyata min humatina itu majnun sareng mugma ale naon ingzalun kaluar cai mani wajib mangka wajib naon al guslu adus ala kulin kana saban-saban saji min humatina itu majnun sareng mugma ale wal gusli sareng adus ing dairatil ihram dina nalika wal guslu sareng adus ing dairatil ihram dina nalika ngamaksud takbiratul ihram dina nalika ngamaksud ihram wala farqa sareng taya beda eta maujud fi hajal gusli dina ieu adus baina baligin antarana jalma anu balik wa goiri sareng lian balik wala baina majnunin sareng henteu beda antarana jalma anu edan wa akin sareng jalma anu berakal wala baina tawilin sareng henteu antarana jalma anu suci wa haidin sareng jalma anu haid fa illam yajid mangka lamun henteu manggihan sal muhrimu jalma anu ihram alama kana cai tayamam mangka tayamum ieu muhrim wal guslu sareng adus lidukhuli makatin pikeun asup ka lidukuli makata pikeun asup ka Makkah li muhrimin pikeun anu ihram bi hajin kalawan ihram haji wa umratan sareng ihram umrah wal wuqufi sareng adus pikeun wukuf bi Arafah di Arafah fi tasyil hijjah dina tanggal 9 Dzulhijjah wal mabiti sareng adus mabit bi Muzdalifah di Muzdalifah wal rami jumaril salas sareng pikeun ngabalang pirang-pirang jumroh anu tilu fi ayamin tasyrik dina pirang-pirang poe tasyrik asalase anu tilu fa yaktasilu mangka adus si jalma li rami kulli yaumin pikeun ngabalang setiap poe min hatina itu ayamin tasyrik naunana guslan adusna ama guslan kalawan sakali adus amara jumratil aqabah anapun ari ngabalang jumrah aqabah fi yaumin dina poeun mencit pala yang tasil mangka henteu adus si jalma lahu pikeun rami jumratil aqabah li qurbi zamani karena deketna zaman ramiul jumrah aqabah min guslil wukuf tina adus wukuf wal guslu sareng adus silih tawaf pikeun tawaf asodiki anu turut bi tawafi kudum kana tawaf kudum wa ifadatin sareng tawaf ifadah wa wadain sareng tawaf wada wa baqiyatil aksali sareng ari sasesana pirang-pirang adus almasnun anu disunahkeun eta mazkuratun anu dicaritakeun fil matulati dina pirang-pirang kitab anu diperpanjang penjelasanana.